saha? Belum habis, Pak. Halo? Halo? Halo, halo, halo? Ya, halo, sana Pak Dik-Dik ya? Semuhun Kang, abdi dik-dik. Oh, nuti kominfo teh-nya. Semuhun Kang. Suantana mah siga Kang Dedi penulis teh-nya. Kumaha aya nu peryogi dibantos Kang? Ya teh kieu Pak Dik-Diknya. Tos sababaraha dinten abdi teh anu nelepon. Tapi teu puguh kitu nelepon teh. Manawi tiasa dilacak eta ti mana jalmi anu ngaganggu wae unggal wengi. Oh, mangga paling enjing ku abdi enjing-enjing dilacaknya Kang. Oh gitu ge sae mohon ka abdi nepangan ka ditu atawa nepi kumaha? Nomorna di WA-keun we Kang. Enjing siang atau nepi wengi akan ditelepon. Oh iya mohon mangga. Nuhun atuh nya. Mangga Kang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Halo Kang Ded. Oh iya mohon. Eta teh tos kapendak. Kumaha? Nomor HP nu sakubengi telepon. Ya sareng Pak Dik-Dik ya. Mohon sareng Pak Dedik. Mohon kumaha. Alamat teh di Jalan Pajajaran, namina Pak Koswara. Pajajaran nomor 321. Pak Koswara. Pajajaran 321. eta mah di dieu. Rompok nu dicalikan ku Akang ayeuna. Oh, Kang Dedi tadi dinya. Nahanya. Tilu sasih kapengker keluarga Pak Koswara teh mobilna lebet ka jurang, Kang. Sadayana pupus. Mayitna hiji tacan kapenak. Barangkali 7 tahun istri. Kang Dedi mah kiat saminggu atuh ngontrak di bumi eta. Tos sababaraha kali nu ngontrak teh. Tara kiat ti 2 dinten, Kang, diganggu tiap bengi.